Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abadi naungi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hanca tangtos nage anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca kumwae kasadayana kanca-kanca abah wargi-wargi abah sanusantara sadunya teu diwiji-wiji kum weh pokona mah sok supados teu nyangkolong kana waktos mangga madep mangga nyangakeun kanca Siruyung Kawu biasana Bapak S. Sukandar. Kemari teh kanca parantos dubika kumilar nurut gek we manehna diuk beungeutna ngadadak marah may hegar inget kakarna anu sakitu hebatna mun bener teh manehna wijana beu bisa kumaheun teuing matak sugemana kana hate nilik pangabisana nu memang lain bantrak-bantrakeun. Duit kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana waktu tadi gumilar ngudag karna anu saterusna disusul ku pamajid nu tinggal teh Surya jeung pamurtala mah kapan keur pasang sang hareup jeung Ki Ardaim atuh ari belecet pamajid nyusul gumilar ari gapruk we pamurtala jeung Ki Ardaim teh patelak pogo ti tadi ge duanana geus pada-pada naik getihna. Pamurtala boga rasa teu ngeunah peda ditangtang teu pupuguh atuh Ki Ardaim memangna boga maksud rek bebela kakarna nu memang geus neunden budi ka manehanana. Boh Surya boh Widarma duanana oge ngan bati ting polohok mireungeuh nu padungdung sarua pada bingung kumaha nya pilakueun rek misah memang teu wasa sok sieun ka barerang. Ongkoh Widarma mah perlu ngabaturan ini amah. Nu barang mireungeuh pamurtala galungan jeung Ki Ardaim teh terus bae ngejat ka jero imah bari ngadeg-deg pinuh kasieun. Atuh Widarma oge terus we nuturkeun ka jero ngabaturan. Sabrehan oge geus bisa kataksir tingkat pangabisana pamurtala teh aya disalureun nu jadi lawana. Ngan bae pamurtala teu bisa samemena ngagunakeun leungeun katuhuna lantaran tatuna urut tadi dibesot ku karna masih keneh nyanyautan. Jadi di negara kanana teh lolobana mah ukur ngagunakeun kakesitan sarta kapelitan. Dina ayana kasempetan rajang manehna ukur ngagunakeun leungeun kencana. Tapi sanajan kitu ngaran-ngaran jago kolot nu tumarapna ka Ki Ardaim mah teu burung we ripuh. Lantaran pamurtala teh ngabogaan daya tahan nu cukup hebat oge. Dina beukna panimpugna keuna pikeun Ki Ardaim mah geus matak lungleng katuralengan. Tapi Ki Ardaim oge memang lain jalma jore-jore. Ngaran-ngaran murid Bah Bejo. Nu saeutikna manehna ngabogaan elmu kadugalan anu huluwatana tina elmu batu karang. Sarta dina tenggelanana ngagunakeun tenggelan ujungan. Pamurtala oge kurang-kurang nak cingeus mah hanteu matak moal bisa menyat deui.
Nu pikeun Surya nu harita tetep nyaksian. Manehna ngarasa kaget oge. Lantaran gerakan Ki Ardaim teh loba mirip jeung gerakan-gerakan nu dipiboga ku manehanana. Ukieuna pikeun Surya mah jol-jol dengdek we ka Ki Ardaim. Mun dina kapepedna teh manehna moal sungkan pikeun mere bantuan. Dina waktu Pamurtala nyebrutkeun jurus Cisambar Nyawa dina gerakan Rawu Kelong. Sakilat Ki Ardaim ngadagerakeun awakna sarta terus we ngayapak ngejat dina gerakan Kasintu Mabur ciptaanana pribadi. Priwad katukangan Pamurtala, hiu manehna nimpukeun tenggelan ujunganana. Orokaya Pamurtala ngagentak malik. Regot ngenca micen paneunggel. Leungeun duanana ranggah dina gerakan rek ngarames beheung. Bibirna nyerengeh bari panona nu herang taya bobodasna teh kuburialan ngabarengan sora nu ngawik-wik mata keung. Lain deui ngajadikeun seberna Ki Ardaim nepi ka tenggelanana ngawur teu puguh. Nu pikeun Pamurtala mah ieu teh mangrupa hiji kasempetan nu kacidahadena. Kalawan teu anta parah deui manehna ngagapruk rek ngarames beheung nu jadi lawan. Tapi Ki Ardaim manehna kalawan sakirat naker geus bisa nyalametkeun dirina ku jalan ngariutkeun badana ngagunakeun gerakan pesing morongkol. Dina ragragna kanataneuh teh terus we ngagulitik nyamber suku Pamurtala. Anu tumrapna ka Pamurtala kapaksa we kudu ngejat. Lantaran kumanehna geus kauji nu ngagulitik ngahanca suku teh moal bina tina tanaga setum. Pusing edan sugan ieu mah. Pamurtala ngahehe bari nyerangkeun Ki Ardaim anu geus muniang hudang deui. Nya komo Andika mah teu beda we ti jurig kuris kaberangan. Ki Ardaim ngahualkeun sanajan ari hatena mah teu buru ngarasa gigis oge mireung peta lakuna Pamurtala nu memang luar biasa. Bajingan tengnik sia. Pamurtala nyebrut rek ngarawu deui beheung. Lain deui nafsuna lamun heug ka manehna aya nu nyebut-nyebut jurig kuris. Tapi Ki Ardaim ngegentak ngolebat ka gigir. Hiu ngasupkeun jurus gugur gunung tutungkusan tilu jadi guruna. Pamurtala rikat ngagilek malik bari nakis leungeun musuh anu rek ngahanca ka kemplongna. Berat maena malibir ka gigireun Ki Ardaim bari ngagodegeun sirahna ngababuk kana beungeut lawan ku buuk anu memang ririaban panjang. Nu tumrapna ka Ki Ardaim kontan ngagero bari ngajaul ngejat ka tukang. Sajabana tinggal rasa peureus teh ngadadak liang irungna teu beda we tinu dibabuk ku endog buruk maleding matak eungap hese ngamekan. Anu hukang hiu kama. Ki Ardaim bari mencet irungna nyebut-nyebut sigung ka Pamurtala. Labok ke gusia pesing edan. Pamurtala namalang ngan untungna teh kaburu daratang Pamajid jeung Gumilar. Nu karna kartanaga teh gancang diparisah sarta terus diterangkeun ku Pamajid. Yen boh Pamurtala boh Ki Ardaim sarwana pada kabaud kuno teu puguh pada teu ngarti kumaha alatan nu sabenerna. Nu jadi pokok mah ieu oge pada salah harti nu diakibatkeun ku rasa kacurigaanana anu matak jeung tinimbang riributan nu sama sakali taya paedahna mah mending oge patotoskeun heula naon nu jadi marga lantaranana. Kabeneran harita teh Widarma oge norojo nyamperkeun kaburuan lantaran kumanehna kadenge suara Pamajid nu keur mere papatah kaduanana. Atuh kumanehna oge kaharti yen memang manehna tadi gurung gusuh teuing ngagugu nafsu. Geus kitu mah cucat sarerea katepas sanggeus ngariung. Pamurtala nu mimiti nyarita nerangkeun maksudna pangna maluruh siruyung kawung teh hayang nyaho ka ayana Bah Jagur. Naon sababna nu matak aya di Bungbulang sarta ngadon ngalakukeun riributan di kontrak Cikupa.
cek beja cenah Mbah Jagur teh kungsi diragragen ku si Ruyung Kawung anu padumukanana di Bungbulang. Ieu sababna numatak manehna datang ka Bungbulang sarta mimiti nanyakeun ka Widarma. Tapi manehna lain menang jawaban numatak nyugemakeun. Ieu mah kalaka siga nu ngahaja neangan gara-gara nu antukna darwe ribut teu puguh. Dijelaskeun ku Pamurtala pangna manehna maluruh Mbah Jagur teh lantaran manehna ngabogaan murid nu geus dibere pancen pikeun maluruh Wijana nyaeta putrana Gumilar nu baheula diculik ku Mbah Jagur. Akhir-akhir ayeuna Mbah Jagur aya bejana ngadegkeun rempon di Cikupa. Ku kituna timbul kacurigaan sok sieun muridna nyaeta Jaja. Dina enggoning maluruh Wijana teh manehna tinemu jeung kagagalan. Ulah-ulah dirina ngalakon bobor karahayuan ku Mbah Jagur. Kitu ti antarana nu dicaritakeun ku Pamurtala kalawan disaksian ku sarerea. Anggeus Pamurtala ditema ku Widarma. Di antarana manehna nerangkeun pangna manehna kaburu ku nafsu teh lantaran ku kacida ngarasa curigana. Wuri-wuri karena mentas galungan jeung Mbah Jagur. Anak kurunyung teh nu nanyakeun si Ruyung Kawung. Turug-turug holna teh ti kandang besi pisan. Nu matak jojoh nyangka we yen Pamurtala teh tangtu moal salah deui baturna Mbah Jagur anu rek ngadon bebela. Ongkoh eta dina nanyakeunana make nyabit-nyabit ngaran Mbah Jagur sagala. Tapi ayeuna kabuktianana bet sulaya jeung panyangkaan tadi. Nyapikeun Widarma mah teu kira-kira ngarasa kaduhungeunana, malahan antukna manehna sanuk-sanuk menta pangampura. Mana oge dina sagala perkara teh perlu ayana titih rintih. Ulah gareges gedebug nuturkeun pangajakna nafsu. Untung sakieu ge teu nimbulkeun korban nu leuwih hebat. Nya ari tos kieu mah Pamurtala daya bayana urang teh kedah silih hampuraan. Pamajid sanggeusna nanggap nu cacarita manehna nembrong saolah-olah nu nganaha-naha nu ditungtungan ku meresaran ka Pamurtala supaya nganggeuskeun pacengkadanana ku jalan babadamian. Ongkoh leuwih ti heula Widarma geus kadenge pokna menta dihampura. Laras nuhun. Kaurau ge da teu kabotan. Jamakna manusa mah enggoning kaluluputan. Pamurtala bari ngareret ka Widarma. Nu direret surti teu panjang mikir deui selongkrong we Widarma ngasongkeun leungeunna. Nu saterusna kalawan teu hese beleke gancang disambut ku Pamurtala. Masing-masing pada ngikrarkeun menta pangampura kalawan disaksian ku sarerea. Beres jeung Widarma solongkrong deui Ki Ardaim pada ngalubarkeun kasalahan. Anu antukna mah boh itu boh ieu oge taya tapak-tapakna tas pacendatan. Dina nuluihkeun hanca obrolanana bari ngadagoan Aki Mursid. Estuning manigorgar pinuh ku rasa duduluran. Atuh nini amah ayeuna mah geus teu ngarasa sieun deui. Tapi sanajan kitu manehna mah tetap we numpi di pangkengna bari ngadedengekeun. Teu kungsi lila kurunyung Aki Mursid ngarongheap. Ogo we barang jol mah teu kira-kira ngarasa kagetna mireung loba jalma di imahna. Tapi gentak ku Widarma diterangkeun kitu-kitu maksudna. Malah karena oge sakalian dibejakeun yen tadi teh maksa indit ka ujung kulon babarengan jeung Ipah. Lantaran ngarasa melang sarta hariwang ku kasalametanana pajamian nyaeta bapana Ipah. Bisi bener meunang panandasa ti Mbah Jagur. Beres Widarma wawarti paralak pamajid ge ngebrehkeun pamaksudanana. Sanyana mah malikan deui nu leuwih jelas lantaran bubukana mah geus disabit ku Widarma.
Nyapikeun Aki Mursid mah teu wudu matak helok oge. Lantaran katerangan anak pamajid teh nu bajar cenah mangrupa pangakuanana Mbah Jagur. Es duning papaling pangnaker jeung buktina. Memang leres pamajid. Kapungkur teh kantos riributan sareng Mbah Jagur. Sacara kaleresan sayak tos nambah dumeh pasaranog dugi ka diaduna pisan. Jalaran harita teh wengi. Kaleresanana teh manehna harita mentas nyulik budak lalaki kira-kira umur 7 tahun. Lantaran nama nyurigakeun akar. Ongkoh di manehna teh joyol heuras we ngomongna teh. Atuh kaula teh teu gancang-gancang indit, tapi nalengteng heula. Maklum manehna teh jolna ti lembur kaula pisan. Anu antukna mah dar we kaula galungan. Ayeuna jingjrit sarta budakna bisa karebut ku kaula. Ari kaula anjog galmur gadog nyaeta ka imahna Ki Suta. Horeng budak lalaki anu munang ngarebut teh bet anak Ki Suta. Anak Ki Suta pribadi. Jadi incu kaula sorangan. Puguh pangna kaulain di tidieu oge. Maksud teh rek nyokot incu. Dina mulangna deui ka gadog, budak teh terus bae ku kaula teh dibawa ka dieu. Dikukut nepi ka gede. Nyaeta Ki Karna nu ayeuna keur ka ujung kulon. Kitu tah pamajid lalakonna teh. Aki Mursid namatkeun dongengna bari panonna rutret ka pamajid jeung gumilar. Janten pamursid teh waktos murang kali dikekeuweuk ku Mbah Jagur. Dacan kauninganya yen eta teh tuang putu. Pamajid ngasongkeun pananya. Enya. Dacan. Agar mah harita teh pan wengi tepati sidik. Ongkoh pang-pangna mah teu terang we. Margi ku kalamian teu ditempo-tempo. Kaula terangna teh keur waktu orok beureum keneh pisan. Puguh ge kaula teh pan rumasa henteu geten ngalongokan. Ongkoh deui Ki Sutana atah anjang pisan. Janten lerasnya moal lepat yen eta murang kalih anu ayeuna janten jangnana teh putrana Ki Suta. Pamajid ngalelekan bangun anu teu percaya naker. Leres atuh pamajid. Leres anakna Ki Suta incu kaula pribadi. Kanggo naon atuh? Emung eta we nu janten helokna teh pamursid. Ku katerangan Mbah Jagur majarkeun teh Jang Wijana direbut ku pamursid waktos manehna bade kaluar pisan ti lembur gadog. Ku kitu nama akur pisan sareng cariosan pamursid ku anjeun. Teu kedah elok pamajid. Tiasa janten Mbah Jagur teh maksudna mah bade nepakeun gegeuleuh. Di mana atuh aya bangsat ngaku? Eta manawi. Nah, di rorompokna teh teu kapenak deui murang kali sanes. Aya pamursid. Ta ieu Jang Surya. Namung dia oge kenging nyulik deui. Duh ka ayeuna oge teu acan terangeun saha ibu ramana anu salaresna. Margi diculikna ge nuju alit keneh pisan. Buaya teh tuang putu pamajid. Aki Mursid ngareret ka Surya. Sanes. Margi pun incu mah aya cirina. Kumaha jangkarna teh? Aya ceda dina tarangna nu paling luhur. Pamajid akhirna ngasongkeun pananya ka Aki Mursid. Ceda. Ke. Aki Mursid saterusna ngahulang bangun nu keur nginget-nginget. Semohon ceda Bapak. Margi pun anak teh aya cedana dina tarang. Gumilar nu titata digawena ngan nyaksian ayeuna kakara nemrong. Ke asa namanya aya.
Oh bener aya bener sidik aya bareto we keur waktu dicukuran temong. Tapi bisa jadi kabeneran sarua. Margi sinana mah pun incu moal lepat deui. Upami sinana tuang putra. Nah kamana tuh budakna Ki Suta? Pak Mursid bari ngareret ka Gumilar. Namung dupi cadana mah laresnya aya dina tarangna palih luhur. Gumilar ngayakinkeun. Laras di dinya pisan pernahna tilas labuh panginten. Biasa budak bangor mah tos teu mata kaget. Tah kieu we atuh pamajid. Namung punten we. Ieu mah nganggo ngayakinkeun supados hate abdi jejem. Boh bulena boh hideungna janten puguh mikiranana. Kitu oge upami pamursid luntur galih. Kumaha urang patotoskeun we pasuta manawi ieu mah pamursid. Atuh upami leres jangkarna teh sanes wijana pun anak. Atuh manawi kaula kenging katerangan ti pasuta anu saeutikna tiasa janten padoman kanggo mendakan pun anak. Gumilar antukna ngasongkeun saran. Lantaran arek patugeng-tugeng mah geus kaerong moal aya paedahna. Katerangan Mbah Jagur teh sasata patukang tonggong jeung kateranganna pamursid anu sakitu kuatna. Nya kitu sae atuh. Aki mursid leh oge nyarujuan. Mung ieu bapa mah hariwang usinana mangka-mangka ka ujung kulon. Sanes salakon caket-caket. Tambih deui sasatna rek nyampeurkeun singa. Aki mursid ngebrehkeun ka hariwangna. Bawi raos ka urang mah teu kedah rempan. Margi jang karna teh pan sanes murang kalih bolos terong kosong. Mari upami ngukur pangaruhna mah asa tangah upami manehna kedah ragrag ku pantar Mbah Jagur. Memang leres ujang. Margi kapan kantos teu kuateun Mbah Jagur teh. Nya eta waktos manehna nandasaki Ardaim. Malah malang pretna teh eta kabujang datang sinana. Sanes kitu Ki Ardaim. Aki mursid bari semu agul heg ngareret ka Ki Ardaim anu keur manco milu ngariung. Sumuhun upami teh jangdana mah hanteu kaula teh ngan karingaran. Ki Ardaim nganyakeun moal lepat da sakitu hebatna. Pamurtala teh geuning eta duwi ka dibengkar pananganna. Abdi atuh bis-bis we teu tiasa hudang deui. Gumilar nyerengeh bari neuteup ka Aki Mursid. Nah cenah sinana teh camplah kitu. Iraha teh ujang. Aki Mursid ngariuk kaget. Tadi Bapak sawios mung salah paham. Nah eta mah kitu we pamursid. Iraha kinten-kintenna tiasa kagadog teh. Jeung oge tiasa. Tah engke upami tos digadog, boh ku kitu boh ku kieuna. Kumaha kinten-kintenna karasa upami nyarengan bapa ka ujung kulon. Bapa teh teu boleh melang ka sinana. Ari bade cek celeng-cengan. Nya aya Ki Widarma pibatureun mah. Nangingnya gitu tetep we ngaraos hariwang. Ongkoh teu acan terang pernah Bapak teh. Aki Mursid bari ngareret ka Gumilar. Reret nu dieusi ku pangajak. Sae Bapak, margi kaula oge da masih keneh peryogi nempangan Mbah Jagur. Margi rupina ieu teh upami leres. Cariosan Bapak teh sapagodo sareng pangangkena pasuta. Kaula tangtos kedah merek kesel ka Mbah Jagur kanggo nerangkeun anu salares-laresna. Dupi pamurtala kumaha pamaksadan teh.
bade teras ngiring enjing ka Garut teh. Gumilar saterusna ngasongkeun pananya ka Pamurtala. Upami laras mah ujang, Nyong bade teras ka ujung kulon. Kumaha upami bapa mah bade ti payun we, sakantenan bapa teh bade maluruh heula pun jajah. Ongko dipilih laras janganna di dituna teras ributan sareng Bajagur. Manawi ku jalan ieu jangkarna teh teu teras munek-munek. Supados uningaeun yen bapa teh sayak tos nama saeutik oge teu gaduh maksud awon ka manehanana teh. Pamurtala ngebrehkeun maksudna. Kitu sae atuh Pak. Urang enjing we atuh sami-sami mios ti dieu. Gumilarnya tujuan. Tuh pami kitu mah urang sareng we sareng abdi. Surya nemrong. Memang manehna kacida ngarasa melangna ka pajamian. Ongko hatena ngarasa panasaran we ka Bajagur. Hayang gara nyaho saha sabenerna nu jadi inung bapana teh. Wah kitu sae atuh Jang Surya. Ongko supados bapa dekeung teuing. Pamurtala ngarasa bungah, pedah aya nu rek ngabarengan. Geus kitu mah. Obrolan teh pindah acara. Teu nyabit-nyabit deui kana urusan wijana. Atuh Ki Ardaim terus pamitan balik deui ka Cikupa. Nukari tetep ngadarongeng, bari tepetot Sukaseuri pinuh ka bungah. Boh pribumi, boh semah, teu jiga-jiga nu anyar pinanggih. Kancadang isukna subuh-subuh naker, sararea geus harudang. Ku kitu teh mah ngaran-ngaran rek boga maksud. Sararena teh taya nu tibra anu mata kaharti lamun harudangna teh mani gorejag naker. Sanggeus sararea nyaneut heula sarta masing-masing geus dibahanan timbal pibekleun di jalan. Jerat-jerut sararea tarurun. Nukari ngan ini amah sorangan cungelik di imah. Tapi geus teu dijieun deui. Lantaran memang geus biasa tuman ditinggal-tinggalkeun ku Aki Mursid. Komo mun keur jaman sok masar kajauhna mah sok aya kana mingguna ditinggalkeunana teh. Mun Aki Mursid jeung Pamajid katut gumilar lumakuna teh ngambah jalan nu kanang karuka. Ari Pamurtala mah jeung Surya nyorang jalan nu ka Citalahab anu berasna ngabulungbung ka Cisewu. Saja jalan ngetrik we ngeureuyeuh bari diselang ku ngobrol. Bakuna mah Pamurtala ngadongengkeun lalakonna baheula waktu mimiti tepung jeung gumilar katut Pamajid dikontrak miramare kontrak karet di Pakidulan. Kancadang sadayana memang teu salah-salah teuing kahariwangna Surya nu dieberehkeun ka Ipah teh. Lantaran Bajagur sajroning balik ka lemburna teh hatena mah geus karenyang we hayang geura nepi. Rek ngadamprat pajamian lantaran pamikirna. Pangpangna gumilar teu bisa dibobodo ku nyebutkeun Surya nu bareto diculik teh. Eta teh geus tangtu meunang penerangan ti pajamian. Komo sanggeusna Surya neren-neren nanyakeun nu jadi inung bapana. Bajagur beki kandal we sangkaanana yen tangtu pajamian nu cuam caem mukakeun Rusia. Sadatangna ka ujung kulon babarengan jeung Mbah Bejo geus teu ngurus nyimpang ka imah heula. Kuncung-kuncung teh jol ngajorag we ka imahna pajamian. Datang-datang jog berdag we manehna nyarekan lak-lak dasar. Beak bersih pajamian dicarekan. Disebutkeun jelema curaling, gin dipikir belang bayah, teu boga pisan panarima. Nadon nguar-nguar Rusiah batur. Cenah pangna kitu kalakuan teh, mun sirik-sirik kunaon, mun geuleuh-geuleuh kunaon.
Komo tina perkara ipah mah dina ngesek-ngesekeunana teh mani matak ting sareset kana hate teu beda we tinu digerihan ku hinis. Sangka jamian kalakuan si lain itu teh kacida nistana. Lain kadua mulang tarima ka kami teh. Iya mah kalah ka ngucah ngaceh Rusia ka musuh. Bah Jagur nyaritana mani ngahegak. Gambaran hate nu keur meujeuhna pinuh amarah. Jalang jeleng di tengah imah bari murir-murir kumis. Sedang Bah Bejo keur sila tutug. Saeutik oge manehna mah teu pipilueun. Teu pisan ngucah ngaceh Pak Guru. Memang pun gumilar teh terus uningaeun. Yen murang kalihna dicana ku Pak Guru. Pajamian nembal minangkana mah ngabela diri. Wah, geuning manehna nyahoeun. Jeung bebengok budakna aya nu ngarebut digadog. Ari lain si lain mah nu ngacah ngaceh sadeui atuh. Bah Jagur nyereng nafsuna jadi asa kasundut. Salangsuna. Upami teu disebatkeun kitu tang tos we. Anjeunna teh bakal teras ngarepotkeun ka Pak Guru. Da sahanteuna anjeunna teh piraku we teu nyusul-nyusul. Wah. Dasar beko si lain mah. Bodoh kata taloyo. Teu perlu deuleu make jeung cuam caem sagala. Anggur mah dihaja deuleu, sina ngapruk neanganana. Nya duka upami maksad Pak Guru kitu mah. Mung sadadina we nya eta supados teu teras ngaribeuhkeun ka Pak Guru. Oh nya eta buge bodoh beko si lain mah. Abong kena geus teu bisa neleh. Ari eta kasih Surya nyarita naon si lain teh ah? Teu nyariosna naon. Bohong sia. Geuning manehna nyahoeun. Yen lain anak aing. Bah Jagur nafsuna lain beuki leler. Kapan Pak Guru? Pak Guru ku anjeun nu sasauran. Yen manehna teh sanes putra Pak Guru. Pajamian kalah ngahualkeun. Walah. Kalah malihkeun sia. Bah Jagur mani nyerenteng. Panonna teu sirikna ti burial buncelik. Kawas nu rek ngarakab we. Ngan untung we pajamian mah teu bisa neuleu. Ukur kadenge sorana we ting beledag teu beda we ti sora gelap. Teu pisan-pisan Pak Guru. Kapan Pak Guru ku anjeun nu sasauran ka Jang Surya? Yen manehna teh salaresna mah sanes putra Pak Guru. Tapi da teu nyebutkeun menang nyulik deuleu aing mah. Bah Jagur mani ngahegak. Karasa panas kana beungeutna pajamian. Lantaran nyaritana teh teu sirikna ditompokeun kana beungeut. Da sanaos teu disebatkeun oge. Manehna teh datang tos we nyahoeun. Margi manehna teh tos dewasa. Eta mah lepat Pak Guru ku anjeun. Nganggo nyebat sanes putra leres. Heg we manehna teh tetelepeh ka abdi. Kumaha? Wani sia teh nyalahkeun ka aing. Urang ajar sia. Kawas lain ka guru we sia. Kawasna bae bakat tingku geus teu kaampeuh teu antaparah deui ngan gampleng we. Pajamian teh ditampilingan ku Bah Jagur. Nuhun Pak Guru. Ditampi pisan. Pajamian bari meungpeukan beungeutna ku dua leungeunna. Tina juru panonna nu memangna kences ting percenghul. Buleudan anu beuki lila beuki juuh ngalembereh maseuhan beungeutna. Nuhun mata sia. Keur teu bisa neleh teh sia. Lain pikanyaaheun deuleu. Naon deui perluna? Sia ngarumikeun si Ipah ka si Mursid. Urang bungbulang ha? Bah Jagur mani meber-meber we dampal leungeunna rek nampiling deui. Da abdi mah teu masrahkeun si Ipah.
kanu jenengan mursid. Pajamian bari euriheun, sareng Cipanona terus ngucur. Lain nyeri pedah ku ditampilingna. Eta we ras ku tindakanana nu jadi guru. Geus puguh caritaanana mah lain deui matak nyerina. Mungkir sia teh. Sidik dulu. Ku aing kapagih dibung pulang. Dijual sabara ku sia teh jamian. Ih. Da tadi icah Pak Guru. Sipa teh nuturkeun pisalahkeunana. Margi cicing di dieu oge percuma. Pepeuriheun kapungkur. Manehna teh mung dididik dina kadugalan sareng kabengalan. Ngiring ka jangkarna mah manawi ada tabeatna tiasa robi. Ulah gaduh teh jahat sapertos bapana. Kumaha? Di gugubug ku si Karna pangdengen teh. Nya nyucud. Nya kurang ajar sia teh jamian. Bener-bener sia teh biru kamusuh ha. Memang sia mah teu pantes dihirupan deuleu. Bari gampleng deui we. Pajamian ditampilingan. Keur mah geus tetela karna teh musuhna. Malah geus jadi musuhna bah bejo deui. Ayeuna kabuktian dipercayakeun pisan pikeun pisalakieunana Ipah. Nuhun Pak Guru, nuhun. Bangga bae. Masing dugi kapegat ge nyawa abdi. Suka, ridho. Balik-balikanan hirup oge. Abdi teh mung jadi rareged dunya. Pajamian bari bruk we manehna nyuuh. Gawas nu bener-bener geus pasrah. Oh nya memang sabantosna dulu sia mah kudu dipadaran. Teu asa-asa deui. Habak bae sirah nu keur nyuuh teh dijejak jakuk ditajongan. Blak bae pajamian nangkarak terus dihanca ditajongan beungeutna. Atuh geus teu dicaturkeun deui. Jaba ngagarempeng getih hubungan. Tina irungna jeung tina sungutna teureun-eureun getihna ngalih. Campur jeung Cipanon nu terus-terusan modal ngabaseuhan beungeut jeung bajuna. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga nenggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, teunden di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.